Sampurasun dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di kota, hiji hala anu kudu diinget zaman ayeuna, nyatana salila ieu urang geus dirampok, geus ditindas, dituna geus dibinasakeun ku para kapitalis jeung elit politik, saolah-olah maranehanana sok jadi pahlawan urang salarea dulur, padahal mah sabalikna maranehanana musuh urang salarea anu geus ngahancurkeun urang salarea dulur kitu. Ku sabab kitu urang kudu ati-ati jeung urang kudu ngahiji dulur ngalawan maranehanana demi rakyat anu kasiksa. Lawan maranehanana demi rakyat anu kasiksa, supaya rakyat makmur sejahtera. Sakitu wae heula di si ancur dulur-dulur sampurasun.